Kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat-salat. Teu salat-salat cenah. Di zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat, isya teu salat. Kiai bingung. Cenah wali teu salat-salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya. Iya bener cenah. Eta ngaranna Ki Syarwani. Wal Semarang. Ngamu deui ka dinya. Bareng dia zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat. Kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak. Cai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar. Gigiran we kiai ka jero. Habib Lutfi keur salat. Allah. Cih. Sakena nu mana nu asli ya. Nu mana nu asli. Boleh tidinya kakarak ya bener-bener percaya penuh guys. Ieu mah pertarosan kumaha lamun sakira-kira dina nalika sujud salat si dampal ramona sukuh teu napak jadi ngan saukur tungtung ramo doang sah apa henteu salat mun geus kolot nanya kenuki maksudna geus tereh paeh kudu geus lihai manuki teu kudu ditanyakeun angel ka sorga ieu mah budak sujud ayat 7 hiji tarang kadua dua dampal leungeun katilu dua dengkul jadi sabaraha 4 5 nomor ke-7 kalima kagenepna ialah ramo dampal suku 7 syaratna jadi afdolna ditikelkeun padu antol doang ge jadi antol kana sama atau keramik nu bagusna ditikelkeun lamun ngacung eta teh teu meunang jadi ari lain nu kudu ngacung diacungkeun atuh ulah kitu keneh nu kudu ngacung teu ngacung atuh teu bagus sia mah ka mana bae ngaji teh haju ngamakmumna kumaha kajal teh naon ai antol namun teu antol teu sah imam urang sujudna ramo sukuna teu antol teu sah nyana salatna ana teu sah salatna atuh ngamakmum kanu teu sah salatna atuh teu sah kabehan tak milih imamna nu bener nu mondok imamna ulah nu sakola sanawiyah teu bagus artina nu teu nyahoeun kana bag-bagan salat sakola sanawiyah ge teh pinter bae ngan nu mondok mah teu diragukeun deui pasti balaleuneur cenah aya di lembur kula mondok nama tapi teu bener bohong mondokna ih buku pesantren mondok lah pasti main HP bae mondokna teu beres sama gitu kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang na perjanjian dana upami maut ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta
Caki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas aju bunuh diri we gegeran. Teh taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas. Ngan pastinya disiksa urusan ribawi teh gitu. Yang geus lah ulah sok main-main ba. Orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi. Kajen teuing urang rada mararat asal babari sakarat. Ulah ceuk urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak. Ulah urang mah nu penting mah aman di dunia, aman di akhirat. Ini mantak ngaji ge ngeuk ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Ari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah. Pamarentah teu ngararaji, embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji? Sabara ratus PNS Tangerang bae Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya, sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji. Nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia kuai. Ye, teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya. Ustad di lembur anu panwarau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lebur belah ditu aya teh kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Teu metu jeung jelema jeung jurud. Emang aing tilok nanya. Yeuy. Tilok karaji PNS memang hangkal neraka jahanam nya mah. Ayo sia keur mah gajina teu bareres, korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik seret lik. Iya bagus gitu ye. Sabaru teh embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres. Ajen kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teteki uji. Ka dieu si anak ka dieu. Ka dieu aing teh sia nu sok. Hayu ngaduso jeung aing. Lain kitu maksudna urang sing balaleuneur. Malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan. Ngaji saminggu teu karasa. Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate masalah teh ingal lempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq
kok anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak-digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah. Kitu keneh urusan politik, urusan ekonomi, budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur. Iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama. Ulamana aya ulama tahapan internasional, aya nasional, aya ulama-ulama kitu lokal. Ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat. Guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara. Sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus we lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Tah nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang dicatet ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah ditu na ngagerakeun Allah geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India, ya Allah, muji syukur ulah ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India, nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Nu wau. Daud orang ke India kan itu. Ai kitu manyanana datang ka dieu Bu, alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap dipatikan disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeuleuna rapi meunang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab dina ayana hese macana mondok ente naon teh deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ke mana-mana bener luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak
kuari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab situasi anu kuari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zahirna mah kadeleuna biasa bae padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun eta nyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun penting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti penting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih kene mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beurang dicara ziarah bae ka dinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos gitu pan parah amat lain jelema biasa berarti kos gitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tadina jadul hayang nu rada beres belon urang mah Ruzarahnya nama kadia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya na sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarariuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun taetepan lain lalagan ti leutik da keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik benehanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa
carita wali eueuh nu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengekeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya manyahoan bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan biasa tah eta kudu urang nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal bae leuleumpangan bae Jakarta, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, ka Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya bae seperti aya nu nita-nita nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi kalau mun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mana teh bebeja ka tangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah taetalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung hudang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nyana ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu masyaallah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana suga nanyakeun itu jan teu dina ayana atuh teu rindueun deui berarti lainnya nama meureun heula Haji Pendi asana heula kadal we kitu ya Allah ya Rabbi eta sabaraha kali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal beja sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ke Indonesia sanggeus datang ke Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad
loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul. Tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngersakeudana. Jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang. Ngadadak. Datang tanpa rencana-rencana. Masya Allah. Itulah gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dicatat ku malaikat raqib ke di akhirat. Begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadeja milu. Begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah hadir di mana di Cilongok di Ukang harita di mana di Tangkal Ambon. Wah tekedeul cak jalan. Aduh riweuh di Tangkal Ambon. Aduh Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca sholawatna. Milu sarua. Mawalia mawalia mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun milu di tukang bae tapi ulah dihareup. Ya Allah. Emang kumaha kitu. Mujalasah jeung ahli Allah urang di akhirat ke dibarengkeun. Bantak eta kaji si hada ta urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok, urang kungsi babarengan jeung tukang maling, urang mujalasa jeung bandor cimplong, eta ku ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye di keuangan gitu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung sa? Ah ieu. Effendi pernah ya cerai sekira. Cih sembarangan bae. Tetep bae diilukeun bae pan ka ditu. Teu puguh teu karuh. Itu bata kula salah diuk si gade. Masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat teh begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh. Ira cekira kula jeung teu pernah aya catatanana. Catatanana salah nyatet beureun malaikat. Ita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng. Kula sarita. Ada saya ge milu wae geus kan nama aja catatanana di dieu. Kan ngeunaheun urang. Mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus. Untung nu aya ya Allah ya Rabbi. Malaikat nyatet orang es. Gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah. Kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu. Abi belut bi bangun zarah kumaha emang nyala datang. Kadang ngobrol. Oh iya, betul sih. Ya udah makasih kali. Turutan ku sia jarah kos gitu. Aku lagi zarah kadinya ka Abah. 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu. Nu pertama ditanyakan Bib itu begitu-begitu apa? Serinya nak. Ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang disaungan. Jadi almarhum Abah ka Habib Lutfi minta kuburan di saungan, minta kupulang ke di saungan. Minta nyana tah. Kamari kitu kene. Anu di luar naon cenah eta? Eta bukan sia gajina di luar atuh. Teu nyawa jarak kos kitu. Sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae ke kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan ke geus kapanggi ka arah hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan. Kurang balik bae lah emang keur eueuh. Ka mana emang keur ondangan banyak.
wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jara rauh budak Masya Allah tanya deh gukula bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum ceknya tak eta kos gitu jada bazarah terus dongengnya nyaritakeun ka panggih jeung abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomer itu kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman ros saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok kaju ngedekem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanana nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum eueuh sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam dan ceknya ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh nganyana mah tilek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nya mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kunyana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-gorengnya ngagogoreng akhirnya kunyana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung ngajauhan tapi
aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih paham. Padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang. Aya jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa, masyaallah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa, ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, juar makmun, nanteknya nama rapi. Biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja, masyaallah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho. Ngaji nyana mah biasa kos urang ki. Bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep. Bahkan satu ketika nuh teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun. Satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep, ka beneran poe kaju hujan. Nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos lain nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda. Pada tak kosku wae eta wiridan naon coba penta. Seta apa kos kitu munajat becer emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik. Tuh kos kitu nyanyi jago nya namanya nyanyi. Pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Oma Irama doang. Nyanyi baratnya nama bisa nama. Nyanyi jagonya nama. Main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ge atuh kendang bolong paling ge nya mah masyaallah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teh empung kanyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentak ente si Hade besi deket ke Habib Lutfi, nah pengen kawin ya, besi dikitukeun doang, deres aduh pemuda mah, pengen nyandung ya, iya Bib cariin enak aja, ya Allah ya Rabb, loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang, teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunan solonom bae buuk di bereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat-salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat magrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta ngaranna Ki Sarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat magrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena zuuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak ya bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jan. Dijojore kapan ku wartawan. Udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi. Keberatan perutnya. Dan lain-lain sebagainya. Sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB, aya unsur jore. Terus dijojore bae. Oh masalah Gus Dur seuri bae. Emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah. Aju aing geus wau jeung Allah. Ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia. Geus. Kanyawan aku mah eta Kiai Masum maot di Krapyak
sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur. Gus Dur di Australia. Bingung pan kabeh. Waduh, dia telepon masih di Australia kayaknya. Geus jam, geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait. Geus bae kabeh dararangtung. Siap nu dia bakal jadi imamna geus disiapkeun. Pas geus darangtung, siap mulai Gus Dur datang. Waalaikum. Gus Dur datang kan tuh geus baris. Udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua. Jadi hanya tinggal karep ya Allahu Akbar. Coba itu kumaha. Ayo. Masya Allah. Eta kos kitu teh hararese. Urang caritakeun Gus Dur teu kaharti. Bari Habib Lutfi, loba teu kaharti Habib Lutfi. Teu salatna masalahna. Ieu urang bisa nurutan kana teu salatna. Matak dojeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Karak wartawan gideg bulaan juga ahli-ahli Allah mah dak besi kadeuleu ke haji pendit teu salat talian talian bae eta mah geus lah masyaallah arara teh ahli Allah kos kitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung nu karitu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batinna mah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos kitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama salaf ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat nomor kahiji antakuna malumatan goliban kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayu pasila mayadaihi ngejelaskeun tentang nu didakwakeun ku manehanana apakah ngahaja kasalahan atawa syibih amdin rinci. Nomor kedua takuna muzimatan kudu geus jelas tetep mun hibat jelas hibatna lamun jual beli geus jelas jual belina mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap urang boga sebidang tanah kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur nu urang persiap
ngumpulkeun data-data apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau wahibat ieu teh berarti saha wahibna saha saksina mana mun aya suratna kan jelas bisa dipertanggungjawab. Nomor katiluna mudai kudu nganyatakeun mudaa alehna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi data kudu lengkap dari polisi ge ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak mudah aleh berarti ieu adalah Ki Umar, tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon ialah kudu aya penjelasan interogasi lah tilu teu lagi mah lain pagawean urang ieu ngaji lain. Ieu mah sanajan teu pati diperhatikeun ge masalahnya mah. Aju mamang ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu cenah. Atuh kumaha sia bae teh mah tuh. Nomor kaopat dakwaan bisa diterima bisa didenge timbul ti jelema mukallaf. Yani jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah balik boga akal nu sampurna ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan ku walina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap mudaa aleh teh kudu sarua, yani pada mukallaf. Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukallaf ada mislihi teu beunang ka budak teu beunang ka nu edan kecuali data lengkap turunlah engke walina iyalah syarat. Terakhir nomor kagenep alatatana qada dawal mudai ulah dibubarkeun dakwaan Ki Mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukeun ku sorangan. Nyana setelah diintrogasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak kitu Ki Zaid. Berarti Ki Umar ya pembunuhna Ki Umar. Pembunuhna setelah diintrogasi, iya. Nyana ditanya ke polisi, iya ngabunuh teh aya rencana apa henteu? Hiji tah cek nyana memang aya rencana. Dilakukeun ku sorangan apa berbarengan jeung batur? Cek nyana ku sorangan. Pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan, nomor kedua dibunuhna ku sorangan, terimalah ku hari ku hakim. Nah, setelah deuk diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Ieu kan pingplan jelema kos kitu teh. Lamun kamari pengakuan nyana bahwa cek nyana kula ieu ngarencanakeun pembunuhan, kemudian dibunuhna ku kaula ku sorangan, kuari dibubarkeun walau widda'in firadahu bil qatli. Lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna ai prak Ki Umar sumada'a ala aqra kanu sejen mah nyana ngaku sabenerna mah kaula ieu ngabunuh lain sorangan duaan tiluan aya hiji Ki Bakar dua Ki Khalid malah nu ngabunuh nama lain kula Ki Bakar. Nah ieu lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan ai prak di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh, nu ngabunuh mah Ki Bakar, lam tusma'il tsaniyah teu meunang didenge pengakuan nu kadua. Tuh kos kitu
ya ngaji hese mah cek aja ieu ngaji hese mah hese emang nu babari jeung ngaji mah hese kabeh hese teu komo ieu mah datang di dieu mah aya nu ngomong ka kula kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula bab wudu heula atulah datang-datang di dinya ai sia ngajina ti iraha di minggu kamari buadot atuh ngaji geus tere tamat sia karak datang teu dengekeun wae heulanan kayak balik deui ke bab cai ke wae bab cai sia mah teu ngaji deui ke ya Allah ya Rabbi tuh kan gos gitu. Ieu keur carita soal jinayat, soal pembunuhan. Kadituna ge sarua bae. Soal aku mengaku, engke panjang kadituna. Zaid pesertu jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang. Cik Zaid, ieu mah sendal kula. Ih, ieu pan eueuh sendal. Sada jauh deui mah sendal kula. Nya, asana aja itu mah nu kula. Nu kula ieu mah. Geus atuh ikos kitu mah. Tah, geus mengakuinya bahwa eta teh lain nu nyana. Kunaon isukna nyirinting eta sendal nu kula sebenarnya. Tah eta kamari mah geus seueuh lain nu kula kuari nyana ngaku. Ya perlu diperhatikan pengakuan. Etalah bermasalah. Kayak bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan. Atau apa dagang-dagang. Cek Zaid ieu mah sendal kula kajen kumaha. Ieu cukup marwaing ieu. Tah deuleu tah dihareup tah disonghekan ka eta ku kula tah. Ieu teh ciri, ieu teh nang nyonghekan kula. Hei. Cak jana teh ieu mah kula nu kula ieu mah lantaran tah di tukangna di cirian ieu kula meulina ge di warung anu yuk urang ka warung anu nyahoeun nya kula meuli di dinya Zaid ngaku ka eta sendal capit Umar ngaku ribut geus pokona urang datang ka kiai bae ayo datang ka kiai naon cek kiai teh datang ka deui ieu masalahna kula turun di masjid aya sendal sapasang cek Zaid ieu cenah nu kieu cek kula ieu nu kula kajen kumaha gimana nu kula mana sendalna ieu coba meujeunnan teh di kiai meujeun ieu mah jang kiai belah rapi tak kiai kos kitu tah mun teu meujeunna mah moal cek kiai mah meujeunnan geus lah baralik we ka ditu kiai Golkar blon eta kos kitu lain diputus dipentah tinggalnya we baralik urang kos begonya cek datang ke kiai aja urang teu baraka sendal kiai kos kitu blonnya atuh emang kiai urang mah blon cenah lagi ngarobrol bae ngeblon-blon kiai lain diputus pada eta kos kitu nah kuduna mah diputuskan ku kiai saya tanya datana ieu lengkap tanya deui kelengkapan kadua kayak kalau ieu aju pan teu naon garang-garana al yamin lil mudda'i sumpah wal bainah lil mudda'a alaih geus komplit kabeh ge ieu ya tu lantaran ieu kuat ampurannya ieu mah sering sabeula ngamang ieu geus ieu kula make sabeula cenah hese amat teh ieu ge kula cenah make sabeula padagang-dagang haju menang sabeula kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai deui pada menang ya Allah ya Rabbi. Sendal mah deres mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu mah eta ieulah coba kumahana tentang dakwah mendakwah rame ialah lamun di negara urang negarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim kajen geus di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi boh bakal ngeunaheun kabeh berharap kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik mulai cemas
mulai cemas masyarakat. Aduh presiden orang kos kieu amatnya bawakeun golok baik gitu kurang itu jeung pacul masula naon titah belusukan nyana tuh gonggorong tuh diterep teu jalan caina cenah nyana sok bisa ngabenerkeun gonggorong talian nyana bawa ka dieu titah ngabenerkeun gonggorong-gorong tapi nu jelas emang dibalik belusukan yang muatan-muatan anu memang geus direncanakeun di jero hatena. Sebab naon? Sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen. Mun kukula dicaritakeun bakal kaget. Tanpa naik pun masih lebih sekian. Jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon tah eta mantap kajukula hayang jadi presiden ieu masalahna eta dek 2 kali lipat ku aing ditaekeunana mun ngomong ka dieu kan panjang dongeng nah rencana naon atuh jana wallahu a'lam dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan ku sebab nyana lain nyana ku masih eta ngomong nyana lain nyana heran aku masih teh nyana tapi lain nyana sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seuseurean hahaha urang lamun kos kitu pan kumaha tak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajen nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha nu kudu dijadikeun tak dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan Terep sugan aya Pasirawi sugan aya hayuh coba neangan pi presideneun jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah ge hese di negara urang nu bakal mimpin rakyat sakadar juta-juta deureus ribu-ribu doang sakieu hese Amdan atawa ngakunya nak bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim teh ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Ibakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar teu batal asal dakwaan nu pertama nurutkeun cekaul azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu nu perlu dipertanggungjawab. Kos gitulah dalam dakwah-dakwah awalan seperti itu, tinggal ke urang selanjutnya wa tasbutul qasamah wallahu a'lam.